Pingani atan naos seurna obat perkawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Teraskeun hanca nu kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna masih kene dina bab akhlak dina halaman 6 dina bagian anu katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inan nasa jeung saanyana manusa eta layan duruna moal ningali itu si nas ila jamali wajhika kana kasepna beungeut anjeun wala jiddati siabika jeung moal ningali kana saena anggoan anjeun walakinahum jeung tetepina sanyana itu si nas eta yang duruna bakal ningali itu si nas ila akhlakika kana akhlak anjeun kama kola seperti parantos ngadawuh sairu tukang ngalagu latan duruna ulah ningali temenan anjeun li aswabi kana pirang-pirang angoan al ahadin ka hiji jalma inarumta lamun ngamaksud anjeun ta'rifuhu kana nganyahokeun anjeun hu ka itu si ahad pandur mangka kudu ningali anjeun ilal adabi kana adabna pal udu mangka ari kai eta laulam tapuh lamun teu meleber minhu tina itu ud non rawa ihahu pirang-pirang ambeuna itu ud lam yaprik mangka moal bisa ngabedakeun sanasu manusia bainal udi antara kai wal khotobi sareng suluh waqala sareng ngadawu sahoru tukang ngalagu anu senes wa mayan fa'u jeung moal manfaat non alfityanu pamuda non husnu lain non alfityanu atuh alfityana gitu alfityana ka pamuda naon husnu wujuhihim sae beungeutna itu pityan ida kanat di mana-mana aya naon al ahlaku ahlak eta goero hisanin henteu sae wa kadalika jeung nya kitu deui wa kadalika mana betenya wa kadalika jeung nya kitu deui seperti anu parantos dicarioskeun seperti mayan fa'u al ilmu ari ilmu eta layan fa'u moal mangfaat itu ilmu masu ilhuluki sarta goreng budi pekerti wal alimu jeung ari ajengan atanapi jelema anu nyaho nu ngarti asayiul ahlaki anu goreng akhlak eta makruhun anu dipikangewa indana si mungguh manusia aksaru kalawan leuwih loba minal jahili tinimang ka jelema anu bodoh palaika mangka kudu ngamisian anjeun ka diri anjeun anta tania kana yen tanganyanyi anjeun bitahdibil ahlaki ka kana ngabersihan akhlak anjeun kama tatania seperti nganyanyi anjeun bitolabil ulumi kana nyuprihna pirang-pirang ilmu wal ma'arifi sareng pirang-pirang kanyaho. Bismillahirrahmanirrahim. Salaresna mah da teu kudu diterangkeun lah. Tapi salit lah. Sanyana manusia cenah jadi jelema teh moal ka urang teh moal ningali kana rupa urang, moal ningali kana kakasepan urang. Tertarikna jelema teh moal ningali kana kakasepan urang. Oke moal ningali kana baju anu branded, baju anu sae kitu nya, baju anu ratusan juta cek moal jelema moal ningali kana eta. Kana naon atuh ningalina tetepina sanyana si jelema teh bakal ningali cenah kana budi pekerti urang gitu. Jadi jelema tertarikna teh lain ku pakaian, lain ku kasep tapi ku sae akhlak urang gitu. Atuh bapeujeuh urang sadayana kedah sae akhlak eta jadi perhiasan gitu nya, akhlak teh perhiasan yang hakiki eta. Sabari parantos ngadawuh cenah tukang ngalagu mun di urang Ariel Noah meureunnya. Ulah ningali temenan anjeun kana pirang-pirang angoan ka hiji jalma lamun ngamaksud anjeun kana nganyaokeun anjeun ka itu si jalma mangka kudu ningali anjeun kana adabna. Jadi lamun urang hayang apal apakah si ieu teh jelema alus atanapi goreng gitu nya. Apakah jelema si ieu teh ngarti atanapi henteu entong ningali kana alusna baju gitu. Pedah manehanana make baju anu ratusan juta cek
ku urang teh ditafsirkeun oh berarti si eta alus akhlakna teu bisa kitu gitunya. Jadi urang teh lamun hayang apal hiji jelema kudu tingali heula kumaha adab-adabanana, kumaha budi pekertina, kumaha tata kramana, kumaha akhlakna gitu. Lamun akhlakna sae berarti si jelema eta sae. Mangka ari kai cenah eta lamun meleber, eta lamun teu meleber tina itu kai teh pirang-pirang ambeuna, mangka urang moal bisa ngabedakeun urang teh antara kai jeung suluh. Jadi model dina kai gitu nya kan anu sok dipake naon? Susur. Kan seungit eta nya. Jadi moal bisa dibedakeun antara susur jeung lain susur jeung suluh gitu nya jeung pangpung. Lamun si susur eta teu seungit atuh bisa ngabedakeun mana susur mana teh ku seungitna gitu tah. Eta dina kai gitu nya. Jadi eta teh antara jadi anu ngabedakeun alus jeung gorengna jelema teh nyaeta kunaon? Ku akhlak gitu, akhlakna sae jadi perhiasan keur urang gitu. Ngadauh deui tukang lagu anu sanes teu mangfaat cenanya moal mangfaat ka pamuda teh alus beungeut gitu nya. Percuma kasep oge lamun akhlakna goreng gitu. Jadi percuma gitu. Percuma ayeuna kasep lamun akhlakna goreng da cek kayak di payun bakal aya nya. Dina akhlak katilu bakal aya. Jadi lamun daripada cenah urang hirup dina akhlak anu goreng miting paeh gitu. Jadi teu mangfaat gitu hirup oge ari akhlakna goreng mah. Nya gitu deui cenah seperti moal manfaat teh. Jadi ilmu moal manfaat itu ilmu sarta urang lamun urang goreng akhlak gitu tah. Jadi manfaat ilmu loba oge ari percuma ari akhlakna goreng mah gitu nya. Terusna ari ajengan gitu nya ari jelema nu ngarti, jelema nu uninga alim nya. Ajengan lah di urang mah kagalibanana. Ari ajengan anu goreng akhlak emang aya gitu ajengan anu goreng akhlak nya matak dicaritakeun di dieu ge pasti aya wae gitu nya. Ngajina pinter kan tapi teu ngaji akhlak gitu sok aya gitu nya. Ari ajengan anu goreng akhlak eta teh leuwih dipika ngewa mungguh manusia tinimang jelema anu bodoh gitu. Jadi leuwih-leuwih dipika ngewana teh da sok emang gitu. Misalkan ka batur mamatahannya bisa mamatahan kudu kieu ari manehna teu ngalaksanakeun otomatis gitu bakal ngewa jelema teh. Atuh kulantaran sakitu peupeujeuh cenah ka urang teh ka urang sadayana nya khususna doakeun nya abdi sing soleh, doakeun abdi sing tiasa ngaos. Atuh peupeujeuh cenah keur urang sadayana kudu nganya-nya cenah urang teh kana ngabersihan akhlak urang ti keur leutik eta teh. Kudu ti keur leutik supaya jadi biasa, geus jadi biasa mah ngawatak ari geus jadi watak mah hese miceuna gitu. Geus terbiasa mah. Kudu dibiasakeun urang teh kana ngabersihan akhlak ti keur leutik kudu sae akhlak belajar gitu da sami abi oge teu bisa keur latihan we gitu nya lah da ukur bisa teh ngomong hungkul mamatahan mah bisa gampang tapi dina ngalaksanakeunana masyaallah nya hese. Mudah-mudahan we urang sih dipasihan hidayah ku Gusti Allah nya urang sadayana. Jadi urang teh kudu nganya-nya ngabersihan akhlak seperti nganya-nyana urang teh cenah kana nyuprih pirang-pirang ilmu jeung pirang-pirang kanyaho. Sakitunya mudah-mudahan aya manfaatna sali-sali lah. Khusus kangge diri pribadi abdi umum kangge sadayana ditutup ku wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.